dark till I found you. It feels like the first time that I'm breathing, feeling lighter than the wind. Now my world is spinning around you, like the stars fall from the sky, like the sun waking up the night. You're the light in my darkest of days. You're the one pulling my heart awake. I'm falling for you. I'm falling for you. Waited all my life for this moment, overcome with all the emotions. Now that you're standing here with me, feels like the first time I can see everything is coming in focus, like the stars fall from the sky, like the sun waking up the night. You're the light in my darkest of days. 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 You're the one pulling my heart awake. I'm falling for you. I'm falling for you. Time has come, it's all begun, now and forever. With open eyes, your hand in mine, now and forever. The time has come, it's all begun, now and forever. The time has come, it's all begun, now and forever. The time has come, it's all begun, now and forever. The time has come, it's all begun, now and forever. With open eyes, your hand in mine, now and forever. With open eyes, your hand in mine, now and forever. Like the stars fall from the sky, like the sun waking up the night. You're the light in my darkest of days. You're the one pulling my heart awake. I'm falling for you.
Dari mana? Nah. I'm falling for you. I'm falling for you. I'm falling for you. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan dan limpahkan kepada Tuhan kita, kepimpinan kita, idola kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tadi-tadinya, atau mudah-mudahan kita semuanya juga termasuk golongan Rasulullah SAW hingga akhir hayat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati keluarga dari calon mempelai wanita, yaitu Bapak Iman Rustandi, Ibu Dewi Yulianti. Yang saya hormati keluarga dari calon mempelai pria, Bapak Suhendi Wadil, Ibu Sumia, serta Ananda Nur Hadi. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, Bapak RT, Bapak RW, serta para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua akan menjadi saksi dua insan, yaitu Adinda Putri Dewi Renata serta Ananda Nur Hadi, yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diberikan rasa kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka memiliki niatan yang suci, yaitu melaksanakan salah satu perintah Rasulullah SAW, yaitu prosesi akad nikah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenalkan, saya Ikiana selaku pembawa acara. Perlu saya sampaikan, acara pada hari ini: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan atau penyerahan dari calon mempelai pria, 4. Sambutan atau penerimaan dari calon mempelai wanita, 5. Simbolis, 6. Prosesi akad nikah, 7. sawer, dan yang terakhir penutupan dan doa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mengawali kebersamaan kita pada hari ini, marilah kita buka seluruh rangkaian acara dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, melangkah ke acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh Mah Ayu. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengarkan sambutan atau penyerahan dari keluarga calon mempelai pria kepada Bapak Ustadz Yuyu. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sesarangan manjatkeun puji rawuh syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillah wa syukurillah tidak dinten anu kalintang mulyana ieu urang sadayana ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala melangkungan syariat di dua belah pihak sehingga biasa kumpul ngariung patepung lawung bongkok ngaronyok paambrok jonghok hempak berbayaksa dina raga timbang terima calon panganten kalayan hirup hurip anu diharep bagja mulia sadayana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat salam tur kaberkahan Allah anu sampurna-sampurnana senantiasa mudah-mudahan setiap saat dilimpah ruahkeun ka junjunan alam panutan urang sadayana teteger sadayana makhluk yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu janten penegak keadilan, pemberantas kemusyrikan, pengkikis habis akhlak-akhlak kajahiliahan, mantena anu niupkeun angin suci nu ngadalingding tiis, anu matak seger karaosna sehingga alhamdulillah alam dunia jadi caang ngemprai narawangan. Amat abid bisa ngahontal kamardikaan, kaum hawa bisa tandang makalangan, fakir miskin bisa ngarandapan kabingahan. Samalih insyaallah dua insan sakedah deui bakal tinemu sareng kanikmatan anu yakin teu asan pernah kasonan dina mangsa-mangsa katukang. Kutarikna pangjitik ati sanobari ngait ngabelit ngajadi hiji dihibaran ku sumerbakna mega asmara cinta dibubuh ku pakepukna rasa deudeuh anu maneuh dina galeuh-galeuhna angkeuhan tresna asih anu mulak-mulit kana peujit sumarambah kana bayah seseleke nyeredet nengres hate ngajorilat ngabarasat nyangan waragat jasad hingga nimbulkeun dendam cita rasa anu akhirna ngabuahkeun hiji kasimpulan yang dina danget ieu pisan insyaallah dua insan bakal laksana kapilulian hasil turu musekil ngamilik hiji wanci nu dianti-anti mibanda kana mangsa anu dirasa-rasa kalayan natra ngabolek kelak ngembang laja silih simbeuh ku kadeudeuh silih tomplokeun kasono pateuteup paadu geget pagulei teman di kala duka penghibur di kala lara berbagai kakirangan anu nyata dina waktos ayeuna sampai dinyuhunkeun dihapunten sok sanaos kitu mudah-mudahan sing janten sedekah infak anu manfaat maslahat anu tiasa dimanfaatkeun kangge nengtuti di dieu mudah-mudahan sok sanaos awon sok sanaos teh aya jasana atau nabi teu aya pangaosna singa janten keun mata holang sumber kaberkahan ti anu janten sepuh-sepuh baik ti sepuh anu kantos sepuhna pamaget wabil khusus oge sepuhna di dieu insyaallah rezeki anu jembarna mudah-mudahan ge tiasa ditambihan ku hidup duaan sabada pruk rumah tanggi resmi janten suami istri lajeng maksad anu katilu maksad anu kalintang tangtu nyanggakeun pun anak anu wastana Muhammad Nur Hadi tiluhurna sausap ketuk ti handapna sahibah sapatu ti tengah-tengah nama saaya-aya we dan bentuk nama sapatoskeun kitu hampir jiga mutu teu sanes batu
hipu sanes tahu sakapeung lumut tungkul muruku sunu bangun anu lesu sakapeung giras bedas sarta keras kawas upas nuju tugas pokona bodona pinterna jangkungna pendekna hidungna bodasna kasepna ke kasepna bodona pinterna sanes kantenna disanggakeun kanu janten sepuhna ti pihak calon panganan istri mudah-mudahan ieu pun anak laras-laras ditampi kalayan siapa ada ditampi mudah-mudahan enggal ditikahkeun insyaallah sabada resmi janten suami istri begitu dua saksi nyebatkeun saat harita ahadi sareng Neng Putri resmi jantan suami istri urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan jantan rumah tangga anu disarengan ku pertulungan Allah Subhanahu wa taala disarengan ku kaberkahan Allah Subhanahu wa taala sehingga rumah tanggina aya dina sakinah mawadah warahmah bari tangto salamina aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pernikahan anu bakal dilaksanakeun sabada resmi jantan suami istri jantan pernikahan anu pertama plus pernikahan anu terakhir bahkan digikeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala amin amin ya Allah ya rabbal alamin rugina cekap sakitu kangge pemasrahan insyaallah rugina mudah-mudahan anu bakal nampi mudah-mudahan simkuring oge badan tos saharewasan telah ditampi upami segede tampi ya watos pun anak pilih kabur hatur nuhun oge hapunten anu kasuhun billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Wiji telah menyampaikan sambutan atau penyerahan dari keluarga calon mempelai pria. Alhamdulillah penyerahan dari pihak keluarga calon mempelai pria sudah kita dengarkan bersama apa yang menjadi maksud dan tujuan keluarga calon mempelai pria hadir di kediaman keluarga calon mempelai wanita dan insya Allah keluarga dari calon mempelai wanita menerimanya dengan sepenuh hati. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk bersingkat waktu selanjutnya kita akan mendengarkan balasan atau penerimaan sambutan dari keluarga calon mempelai wanita yaitu Bapak Ustadz Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi ahalan nikah wa harama sifa wa talaba ilai. Kawakilan ku atas nami keluarga besar Bapak Iman Tadewi pangintennya Teh Putri sadayana ngahaturkeun wilujeng sumping selamat datang ka sadayana tatamu rombongan di Kampung Cikupakan RT 5 RW 8 Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Panginten. Kuhana sakitu wilujeng sumping sadayana kaduana ngaturkeun rebu nuhun ku parantos kasumpinganana mudah-mudahan kasumpingan para ibu miwah palawaki sadayana kayeu katempatan nyanda kabarokahan kanggo keluarga besar khususna umumna kanggo wargi sadaya Kampung Cikupakan. Saterusna oge simkuring kawakilan di atas nami keluarga besar calon panganten pamegat ngaturkeun hapunten saageng-agengna panginten wirehna dina panampianana wirehna dina patempatanana kirang sapagodos sareng anu dikohoyongku para sepuh miwah pahlawan sadayana panginten ti awal keneh tadi ge dugikeun kajol tos saruas panginten kasepuhan dijadwalkeun tabuh 8 di dieu ditelepon si tetehna teh buru-buru ka dieu buru-buru ka dieu ari tos datang ka dieu si tetehna teh acan naon panginten kumaha sakitu nyuhunkeun hapunten saageng-agengna
mudah-mudahan luhur jumur pangampura kajing simkuring oge keluarga besar Kang Iman teh Dewi sakeluarga panginten para sepuh miwah palawargi sadayana atuh nincek kana pokona sakumaha anu dicarioskeun sakumaha anu diudarkeun pamaksadan kali tujuan di keluarga besar calon pamanggen pamaget anu tadi diudarkeun ku kasepuhan cukup jelas pisan cintre pisan eces pisan kanggo urang sadayana panginten kahijina kasepuhan di keluarga besar calon panganten pamaget nyanggakeun salam silaturahmi atuh simkuring perwakilan di atas nama keluarga besar Teh Dewi Kang Iman pangintennya khususna umumna warga terima Cigupakan nanti karena nanaon silaturahmi di para sepuh miwah palawati sadayana kalian gaduh anggapan mudah-mudahan silaturahmi ieu sakumaha anu dicarioskeun ku kasepuhan tadi sing jantenkeun nyana kabarokahan sing jantenkeun tambahan yuswa kanggo urang sadayana sajalma anu hoyong kabarokan rizki di Gusti Allah Subhanahu wa taala sajalma anu hoyong dipasihan yuswa anu manfaat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala paliyasirahimahu mangka sing tepungkeun tali silaturahmi ieu kukituna mudah-mudahan kasepuhan miwah palawargi sadayana tali silaturahmi ieu sing ngajantenkeun barokah rizkina barokah yuswana barokah sadayana keimanan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ditampi pamirsa silaturahmina kalayan kabingahan ku keluarga besar di dieu kaduana panginten tadi ge dicarioskeun nyanggakeun si Aan Nurna Ahadina pangintennya ka keluarga besar di dieu ti enjing-enjing kene si teteh tos naregeun teh Nurna pangintennya irahasia datang sia datang ayeuna alhamdulillah sia tos datang insyaallah pamirsa kasepuhan ku keluarga besar di dieu ditampi sadayana tiluhurna sausap ketu dihandapna saibas dampal sapatu tadi para pamirsa di tengahna saya aya pangintennya rambutna salambar napasna sadada tulangna saiga sadayana kabodohanana kapinteranana kakasepanana ditampi kalayan keikhlasan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala panginten eta anu dicandakna pangintennya tadi dicarioskeun teu barang bawa sama teu barang jingking gitu nya tapi alhamdulillah pamirsa kaki kijing ka Majalaya teu jingjing tapi katinggalna barang bawa panginten kukituna mudah-mudahan anu dijingjing anu dibawa teh sing janten kasayan di para sepuh miwah palawargi sadayana ditampi sadayana mudah-mudahan kasayan di para sepuh miwah palawargi sadayana keluarga besar Kang Nur sing dibales ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sareng mudah-mudahan anu dijingjingna anu dibawana sing janten pangait rezeki kanggo bahtera rumah tangga Kang Nur sareng Teh Putri panginten para sepuh miwah palawargi sadayana satrasna nyanggakeun doana panginten doa di keluarga besar kasepuhan miwah palawargi sadayana teh sanes mudah-mudahan Kang Nur Teh Putri sing dijantenkeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah pangintennya keluarga anu sakinah sakumaha dicontohkeun ku Bapak urang sadayana Kangjeng Nabi Adam alaihi salam keluarga anu mawaddah sakumaha anu dicontohkeun ku Nabi Yusuf wa Siti Zulaikha pangintennya keluarga anu mawaddah warahmah sakumaha anu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu panginten kasepuhan miwah palawargi sadayana panyerenan sadayana pamasrahan ditampi
dan tadi jadi ancam gitunya wayana karena ditampi gitunya. Alhamdulillah kesembuhan ditampi kalayan keikhlasan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terakhir panginten Teh Nur Teh Putri Kang Nur anjeun sakadap deui bakal diakadan, anjeun sakadap deui bakal dijantenkeun keluarga besar di Ibu Dewi Kang Iman, keluarga besar di Bapak Suhendi, Ibu Soimah pangintennya anjeun nalika rumah tangga ayeuna mah ngagaduhan dua bapak, ngaduhan dua indung pangintennya, dua Rama sadayana sami dua-duanana Ibu Rama hidup duaan. Kuhana sakitu pahit peuheur, manis pahitna rumah tangga parantos dirasakeun tunu janten Ibu Rama anjeun. Nalika anjeun ngagaduhan kabinahan ulah hilap kanu janten Ibu Rama anjeun. Nalika anjeun ngagaduhan kasulitan ulah hilap kanu janten Ibu Rama anjeun. Naon sababna? Bunga pahitna rumah tangga parantos dirasakeun ku Ibu Rama anjeun. Kualna sakitu nalika bade curhat masalah kabungahan curhat ka Ibu Rama anjeun, ka Teh Putri panggilnya upami bade curhat mangga bade ka Bapak Suhendina, ka Bapak ka Ibu Sumiana, Kang Nurna dina nalika anjeun yang kedua kabagjaan kasusahan bade curhat mangga curhat ka Bapak Iman atanapi Teh Delina, ulah dugikeun ka curhatna ka si Yusuf panggilnya, ka YouTube mah, ka Facebook mah, ka WA mah gitunya, komo ka ngelolok mah gitunya, karena drama shot mah ulah dugikeun kadinya sabab medsos mah tinimang mere solusi kalakah mere masalah. Nalika anjeun gaduh kabungahan mangga hubungi Ibu Rama anjeun. Nalika anjeun ngagaduhan kasusahan hubungi Ibu Rama anjeun. Sabab kabagjaan anjeun dina rumah tangga ayana dina Ibu Rama anjeun. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tarakal abda adu'a fa innahu yanqati'u rizqi. Sing sawe jalmana anu tara menta doa tara ngadoakeun kanu janten sepuna maka ancaman Allah rizkina henteu barokah. Sok sanajan urang seueur silaturahmi diwanginnya warga Cigupakan, warga Cibiru, tapi lamun urang ka Ibu Rama urang wawanianan tara menta doa restuna tara ngadoakeunana maka kabarokahan rizki diputus ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha kitu omat anjeun ngarumah tangga teh ibarat restu ti Ibu Rama anjeun. Kumaha sakitu nalika anjeun sabadan rumah tangga menang kabagjaan hubungi Ibu Rama anjeun pasti bakal didoakeun mudah-mudahan kabarokahan teh menang rezeki teh cing leuwih seueur di samemetan. Nalika anjeun menang kasusahan dina masalah rumah tangga omat hubungi Ibu Rama anjeun sabab nalika curhat ka Ibu Rama anjeun didoakeun mudah-mudahan masalah sing dibereskeun ku Gusti Allah. Omat terakhir Ibu Rama anjeun Feels like the first time that I'm breathing, feeling lighter than the wind. Kesembuhan dan ini nama panjang kalinya di pondok-pondok kalinya ininya pondok nyogok panjang juga Like the pondok jadi stars jadi fall from the udah inti nama sky, hoyong engal-engal like di the akadam di awal bikin akhir waking up sadayana pada sadayana panyerehan pemasaran di keikhlasan kagusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm falling for you. Jadi kalau berilang sambutan dan I'm falling nanti for makin you. keluarga sudah kita dengarkan semuanya apa yang menjadi niat dan tujuan dari masing-masing. Waited all my life for this moment, overcome with all the
you're standing here with me. Feels like the first time I can see everything is coming in focus, like the stars fall from the sky, like the sun waking up the night. Diawali oleh Bang Nur Hadi sebagai pengantin baru sekarang ya, sekaligus suami dari siapa? Putri Dewi. Lancar ya, jangan ngapalinnya 2 bulan. Tengah-tengah nanti yang ada nanti. Pegang dulu bawahnya karena banyak yang harus kita ini kan. Ada mungkin aja juga raja semalam itu. Dari Asahan Kecamatan Jamu Kabupaten Lampung Timur, subhanallah, dari seberang pulau ini ya, dari seberang pulau, alhamdulillah sampai di sini dengan selamat. Saudara Nur Hadi bin Suhendi Wadil, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama Putri Dewi Renata dengan mas kawin berupa emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Putri Dewi Renata binti Iman Rustendi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ini Putri, ini tanda tangan pertama setelah menjadi istri dari Nur Hadi. Nah, yang ini mah sambil lihat ke infotainment, infotainment. Tuh, di sana sambil senyum. Ada juga 1, 2. Satu lagi ini. Oke, ini gimana perasaannya sekarang? Lega, tadi Mahrudin ya? I don't know where I'd be without you. Was running through the dark till I found you. It feels like the first time that I'm breathing, feeling lighter than the wind. Now my world is spinning around you, like the stars fall from the sky, like the sun waking up the night. You're the
Saya juga sama pengantin ya. Sudah, para saksi sudah menandatangani, sudah menyaksikan, tapi menyaksikan kali ini saja. Nanti malam tidak akan disaksikan. Nggak boleh ya? Semuanya pulang. Saksi nggak boleh, saking di perbuatan juga hadir. Anu salajengna dupi mas kawinnya bari sangakeun ayeuna atau ada acara khusus dari tim IO mas kawinnya nggak ada. Oh, oke, mangga sok sangakeun ayeuna ya mas kawinnya. Pengantin ya piwarang calik wae atau ngadeg ya? Duduk atau berdiri nih? Berdiri aja. Berdiri. Oh, wayahna kata pemirsa harus berdiri. Karena pemirsa berkuasa, wayahna ya. Iya soalnya. Payun-payun, saling berdepan-depan, mas kawinnya dipegang. Oke, pegang. Nah, itunya ke depan kan, dan miring pada bunga anak tinggal. Miring tadi ke payun. Nah, gitu. Silakan. Emang enggak? Bahagia ya. Bahagia. Oke, pegang ya. Oke, sok ngobrol udah kenal. Siapa depan ya? Sambil ditatap suaminya, ditatap istrinya ya. Oke. Mau ngobrol sendiri atau dipandu sama saya, sama penghulu? Dipandu. Oke, enggak pernah dipandu. Pegangan. Oke, ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Putri Dewi Renata. Putri Dewi Renata, Istriku tercinta. istriku tercinta, Yang cantik jelita. yang cantik jelita, Aku memberikan mas kawin ini aku memberikan mas kawin ini sebagai tanda cinta kasih sebagai tanda cinta dan kasih untukmu. Mohon diterima. Saya Iya, tabutkan. Pak, iya, niknya. Oke, biasanya manggilnya apa? Mau apa manggilnya? Aja. Nur Hadi. Nur Hadi. Biliwanya neng nampi mas kawin dia. Neng nanti mas kawin dia. Insya Allah. Bade digunakan di jalan ibadah ke Allah. Di pola tutupnya dan kehilap dengan hunkeun anu ganteng dengan ucapan jazakumullah khairan kasih. Kalau ketika gimana tampil ya, insya Allah mereka. Angga silakan duduk, tapi posisinya rada digesernya biar variasi ya. Hadinya di sini, neng putihnya di sini ya. Oke, geser ya. Oke, biar variasi. Biar variasi ya. Oke, enggak cari ya sesuai sinar tema 47/8/2025 ya. Oke, ada selanjutnya adalah penyerahan kutipan akta nikah berupa buku nikah dari kantor urusan agama Kecamatan Cidru. Alhamdulillah ada beberapa sah menjadi suami istri berdasarkan ajaran syariat agama Islam dan juga undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan tercatat pernikahannya kantor urusan agama Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Dengan ini saya menyerahkan kutipan akta nikah berupa buku nikah untuk suami satu buah dan juga untuk istri satu buah dengan warnanya yang sama yaitu hijau. Pandangannya gitu, kasar pandangannya tangannya gitu ya, tangannya gini nih. Nah, mangga nyalakan buku nikah dipegang oleh anak semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
dan secepatnya diberikan keturunan yang soleh dan Like the stars fall from the sky, like the sun waking up the night. You're the light in my darkest of days. You're the one pulling my heart away. I'm falling for you. I'm falling for you. Waited all my life for this moment. Overcome with all the emotions. Now that you're standing here with me, feels like the first time I can see. Everything is coming in focus. Nah, langsung aja ya dikasih hiji sewang untuk nikahnya. Satu berdua ya, dua-duanya dikasih. Kalau kita jangan berebut ya. Udah kasih satu sewang. Ya, prosesi sungkemnya kailan may sarina yung kana bahuna kana. Bismillahirrahmanirrahim. Mama kacinta Aa. Mama kacinta Aa. Abi bukan ayah muda mama. Bading hatur nuhun. Bading hatur nuhun karena mama tos ngahirkeun Aa. Tos ngagubragan Aa waktunya. Tos harita Allah kita kabina. Tos harita Allah kacirip maratan langit macam maratan jaga. Badai ngahirkeun, badai ngagubragan asa jeung alam bumi. Mah, neng sareng badai hatur nuhun karena kasih sayang atur nuhun. Tos masihan kadede, masihan kanyaan turdugi ka ayeuna abdi. Di antara kagerbang kabungahan. Nah, ada tiasa ulang tarima ka mama. Doakan ku mama ayeuna atas jantan imam jantan pamimpin. Doakan ku mama mugi-mugi abdi doa sing tiasa awangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bangga dipeluk. Biasa temu dipeluk. Dirangkul gitu. Nah, ditangkep Pak. Dipeluk ibunya. Nah. Ya, gelis tercinta mama. Yang kasih akan ku mama. Didoakan ku mama. Dihampura lahir turban. Sing bisa jadi pemimpin, sing bisa jadi rumah tangga gelis.
Mama kita boleh mendoakan hidup doa supaya rumah tangga hidup doa akhirnya kabulkan. Berang anaknya. Menghibur keberjaya hidup, mari bersakinah doa dan warohmah. Kami amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus, mangga salim teh. Tahan, dipakai dulu. Terus, Tetap tos. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak di masih kehidupan kasih arti. Bapak di masih hadapkan kami puluhan tahun. Tantos Bapak selalu menyecipila kami dari kata. Tantos Bapak selalu menyengaruh heran kisahmu di kalokinku Bapak. Wah biasa kaitan ku abdi dua. Wah biasa dimiliki ku abdi dua antar. Pak, hatur nunggu tos ngadidik abdi. Tos masih hadapkan ke abdi doakan ajar biasa ulang terima ke Bapak, ajar nasihat kabingan ke Bapak. Ayeuna atos janten kepala rumah tangga doakan ke Bapak, mugi-mugi abdi doakan tiasa ngawal rumah tangga sing tiasa ngawal kebahagiaan dunia dan akhirat sakinah kawanan barokah. Mangga dirangkul deui Bapak. Ya. Anaknya jangan kasihan kadedek Bapak ikhlas kasihan nafkah sing bokja anaknya jibat awaki doa tu Bapak turun pandangan sakinah kawajan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tos. Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, abi doa tadi ngatur tos ada kejadian. Gengkeun supaya abi doa tadi dina kelepatan, aya dina kesal. Pak, abi nyuwun dina lahun demi hukum putri Bapak. Atur nuhun apa? Tos masihan si akan ngomongna hukum abdi. Bimbingan Bapak ku abdi diperyogi janten carogi nu tanggung malam. Abi doaan pamit sejak menuju alam berumah tangga bisa kita kawannya warahmatan. Mangga dirangkul dipeluk juarana teh. Gelis anaki dirau di bagian hidup kasih alisakinah warahmatan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tos alhamdulillah. Itulah tadi prosesi sulukkan kepada orang tua serta ke aja. Boleh. Beres saya, Mama kita terkini waktu jauh-jauh kerja atasan kode di abdi siap. Nah, Panten sebelumnya ya dalam doakan itu lagi pengantin benar-benar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Wa kita kedua itu padas dengan para kana waktos. Rahim sawer pengantin di kawin. Putra ibu, putra bapak. Silaku mati seni Sunda sawasi nada agung cukup lembur dan jembar banyak seni Yawel anu pangantenan nyanggakeun mugi ditampi kasep mimiti diuruk dangukeun nahnu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagaseun teu aya anu meudi apa nomor teh sakitu hidup anak ki tuntut
Kacai jadi selwi, kadarat jadi surga. Itu banget pada rizki, amin ya Robbal alamin. Mugi Gusti nantayun. Hitungan sampai 3 baru di Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. War beasnya di awur. So, aurkan. Nah, iya paling ayam kali. Oke, terus boleh kembali lagi ke posisi semula. Oke, ke bawah lagi. Goyangkan teh. Goyang. Oke. Sok angkakeun. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Itu mau diambil. I'm falling for you, must come. It's all begun now and forever. With open eyes, your hand in mine, now and forever. The time has come, it's all begun, now and forever. The time has come, it's all begun, now and forever. Pemudi, hayu pemuda. Iya, para pemuda, hayu ayo ngasih orang digerongkeun. Ya, masih spesial. Lampung, ayo Lampung, mana Lampung? Suaranya Lampung. Ayo lagu gerong. Tahu ya. Spesial juga buat pengantin ya. Sini badannya sini. Ayo Besti, ayo Besti. Ayo
Itu sahamane gitu
saya beli teman hawatos. Mau beureum enak beureum Bu. Anu coklat tuh coklat. Anu rasa nanan blueberry blackcurrant bari. Jangan berekaran. Buah mora. Saha? Wah. Sanu yang buah mora. Oh teteh, pada mencuk saya. Siapkan patuangna mohon. So, ke dipasihan buah moranya. Teteh nu dipayu nu duangan atas tuang atas tuang. Nasi loreng. Baju loreng. Baju loreng. Indah sekali. Duduk di pinggir gunung.
ayun-ayun ke malah bobo piring. Abi ayo. Ayo, neangan atuh. Cici, ya. Boleh tepuk tangannya dong buat Dedek.
Atas, ada? Nah. Ayo 10 lagu dari Kak Ayun. Mohon. Itu kan ada lagi dia, Kang Komat.